Dulur sadayana, alhamdulillah tadi abdi ngadangu wartos ti Kang Agus anu geus ngaji teh pangaresa apa anom ti Darus Surur Ali Ajhari. Terus sa Kang Agus ajengan Agusti Bojong neme Buya Anom nu ngaji teh. Jadi geus tiluan nu ngajina ya. Marhaba berarti orang mah kari balik emang kari balik doa mah pangeus bieu gitu. Jadi urangnya bieu teh ngobrol ka Mang Agus teh ka panitia ieu loba-loba ting mah utah tuh loba-loba ting mah utah lieur loba-loba ting jenuh bener satujunya jenuh. Jadi urang mah rek balik we gitu. Nah cek Mang Agus teh atuh marhaba we hungkul heug atuh marhaba ai bieu ku ajengan Dedi Mang wayahna cenah Mang gitu. Maksudna heuh sakedeung we cenah keun bayat sakedeungnya gitu. Hapan geus ngaji na mah maneh ngaji wae lieur geus ieu ku urang di bejaan ieu kieu urang malah mun didengengkeun asli balik sia. Urang punungan dengengkeun nya kieu ya. Aya jelema diajar nyupiran. Oh. Diuk. Bener sok diuk. Aya jelema diajar non nyupiran. Oh. Ku guruna teh di bejaan. Lamun mengkol tempo spion gas jejak gitu rem yuk pinahkeun gigih jiwah ilmu nyupiran diajar tah sabaraha minggu sabaraha bulan ilmu nyupiran tah geus diajar teh tuluy nyupiran geus bisa nyupiran geus bisa kira-kira mikir deui teu kira-kira we ieu mah urang nanyana tukang nyupiran. Mun tukang nyupiran mobil maneh lamun ngajejeg gas atawa ngerem atawa minahkeun gigi mikir teu? Mikir deui teu? Mikir. Bari ngomong teu? Teu. Nah, lamun maneh mikir keneh berarti maneh bodoh keneh. Dan nyupiran geus ahli mah geus tara nempo gigi nya ieu teh ngomongkeun metik ceun teu ngomongkeun manual sabab urang barudak baheula eta pan urang barudak baheula jejeg geus teu kudu nempo gigi ka dieu hiji ka dieu dua ka dieu tilu ka dieu opat geus paham geus teu kudu bari pidato sabab geus ngarti geus paham. Simpen hiji ya, tadi mah urusan lalaki nyupiran. Ayeuna urusan awewe. Aya awewe teu bisa nyieun sangu goreng, teu bisa. Nyieun sangu goreng teh kumaha? Nanyakeun ka indungna. Mak kumaha nyieun sangu goreng? Aya maneh bodo-bodo teuing cik indungna teh. Ngeuretan bawang atuh. Geus ngeuretan bawang kumaha mak? Gitu umpamana ieu mah pan ngaranna mun hayang ngeunah make muncang aya maneh. Oh nya. Terus kumaha mah bawang sabiji tong loba-loba teuing 2 siki we dengan sa piring atuh bawang sanguna ge kieu carana kade uyahna tong loba teuing ku indungna teh diajarkeun pidato ye indungna beres we cataran diwurukan nurutan teh budakna teh kana papatah indungna walhasil bisa tapi can bisa bener isukna hayang disengu goreng inget ya cek emak teh gitu bawang beureuh muncang gitu kan cabe bila perlu cek emak teh kieu carana sakali tah kakalak nyieun sakali akhirna teh ngeunah 2 3 4 5 unggal poe 7 tahun nyieun sangu goreng umpamana ieu mah nyaritakeun geus 7 tahun nyieun sangu goreng hasilna ngeunah kira-kira si ece ieu lamun nyieun sangu goreng mikir deui teu teu mikir sabab ilmuna geus aya dina hate ngartinya. Jadi geus mak muncul anak nanti hayang sangu goreng nggak biasa we geus teu kudu ngotak deui
da geus apal bawang muncang nyaho gitu korek ngaranna nu kitu teh geus ngarti kana ilmu sangu korek ayeuna naik otakna naik cicing ieu mah tolahakaneun wae naik kalau naik ya lamun jelema ngaji ngarti geus teu kudu neangan qala Allahu ta'ala qala Rasulullah da geus ngarti da ilmuna geus dina hate datang weh muludan henteu jol kerung aing nyumang entongnya tante kitu jelema nu ngarti mah geus teu kudu make nanya aing nyumang entong apaan muludan beleguk muludan ieu teh Aisyah pikir sagala gitu Pat boga duitna teh kali ngodok oh aya tah ngiluan kitu ngaranna lamun mikir heula berarti bodoh kene ngerti teu berarti bodoh tah puncakna ilmu ceuk Kang puncakna ilmu teh akhlak. Jadi orang kudu apal nabi nu paling agung jelema nu paling mulia kakasih Allah pimpinan para nabi para rasul jenenganana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon tugasna liutammima makarimal akhlak innama bu'itsu liutammima makarimal pastina kami diutus ku Allah teh keur nyampurnakeun akhlak-akhlak anu matak jelema bodoh mah kieu ngomongna nah nabi agung nabi hebat teh bertugasna teh nyampurnakeun akhlak nu mulia siga eueuh deui gawe nu lain pan kitu ceuk nu bodoh mah lamun kudu pinter mah kapangi ieu erek jadi akhlak nu mulia teh kudu make ilmu jeung kudu ngarti nu diajar tahun-tahun ge cantang tu boga akhlak mulia orang nanya nu barahan ajengan apa tukang sasapu hok nu barahan ajengan apa karyawan beleguk ajengan mah kalaropet Aisyah ih maneh mah kurang dibejakeun ajengan mah kalaropet eta teh ciri ilmu teu ngajamin akhlak hok da jarang ajengan barahan jing teangan kumaneh murid titah nyumang ka si eta matara barang mereka muridnya itu dari orang mantan ajengan pan apa kudu ngarti ai mana ngaji naon ai mana beberowekan tuluy ngaji ai dipake tara nya haben we ngaji qala Rasulullah lain salah ngaji teh alus ngaji teh meunang ganyaran ngan saukur menang ganyaran wungkul lamun urang ngaji wungkul lamun teu dipake manaon atuh pan ilmu teh kudu dipake tah makena ilmu teh kitu sanggeus bener-bener ngarti tuluy faham tuluy dibebeskeun dilelepkeun dina hate ngahiji jeung awakna geus teu kudu dititah deui matak datang azan teh Allahu Akbar ieu teh panggilan Gusti Allah geus teu mikir deui ka masjid apa meakeun heula udud tah teu kitu pan kitu azan ya azan urang keur udud pan urang memikir duh udud keur ngeunah ye kitu udud heula weh beakeun da salat mah bisa engke jam 1 pan kitu henteu salah cek ilmu fikih menang salat jam 2 ge salat lohor cek ilmu fikih ngan tetep ngomongkeun ka afdaliyahan mah tetep awal pertanyaanna pan urang teh ngararaji tuh berarti ilmu na can dina hate mikir keneh beakeun udud apa ka masjid tungtungna milih beakeun heula berarti eleh keneh ku hawa berarti akalna teu jalan otakna teu fungsi da eleh ku kaha gote deui tu diaji mah urang teh geuningan aing teh gote keneh matak bisi di dieu aya geus ngarasa soleh ngeunteung aing mah ngeunteung ngeunteung ieu da soleh teh lain ku ngaji wungkul
buktina kabeh ilmu teh ya nahu pandi dia mah loba ajengan jeung loba santrinya dia ngobrol di tukang alhamdulillah cenamang putra abdi di Lirboyo cek ieu di alhamdulillah ajengan nungku curang deui minimalnya holah meureun tasrif poe mah kitu Pak apa ngaji nahu ngaji sorof ngaji fikih ngaji tasawuf teh kabeh teh supaya ngabentuk jadi amal. Bukti namanya digawe, dah sholat digawe, zikir digawe, maca Quran digawe, muludan ge digawe, ngaji ge digawe. Bukti naon beberewekan teu digawe. Sok cek ece ye cek akang. Urang pidato oh di mana yo. Pak Kiai wangus buya mah pangeresam. Kira-kira cek ece urang alus teu. Balik ka imah sholat subuh jam 7. Kira-kira balik ka imah molor maca Quran tara ajengan kumaha nu kitu jangan edan aja nu kitu ngaranna nipu Ba ku batur disebut soleh padahal aing kitu we maneh kudu apal kana auzubillah tsumma na'u talolobana di antara talbisu iblis teh diterangkan ieu ku Imam Ghazali kitu di antara tipu daya iblis teh jelema ngarasa soleh ku sabab ngarti jelema ngarasa soleh ku sabab ngaji teu ngarasa soleh ku sabab amal maksudna kumaha sok ngarasa cukup da urang mah geus ngaji da urang mah geus ngarti teu kudu amal belegu lu kitu teh da keur naon awewe geulis sok sia heuh maneh dibere awewe panggeulisna sacigonewah wah geus edan gitu gelis nauk tapi jangan saukur ngadongeng coba ngan saukur gablek henteu dikekepan teu keur naon ai man keur naon ai man nya keur naon coba ngadongeng wah urang mah boga pamajikan gelis terus wah jangkung wah denok wah terus di mana pamajikan sia eueuh ha dikekepan teu heupan eueuh nya kan kernaonnya tak kitu jelema ngadengkeun yo salat berjamaah teh ganjaranana yo muludan teh ganjaranana yo sedekah teh ganjaran yo ngaji teh sia tara berjamaah tara ngaji tara jelema garelo kabeh pani ngaranna teh garelo ngalarti teh maksudna kitunya sarare ieu da rek naon ieu dek naon matak lain ulah kawin ke lalaki bujeng hiji opat dia menang lain ulah loba duit gitu kan bujeng samiliar boga 1 triliun ge pek bae lain ulah usaha lain eta agama mah ulah poho ka pangeran segitu ulah poho yeuh mun loba duit inget zakatna eta nu wajib datang nu sunnah inget sedekahna sabab sedekah teh ngajaga urang tina seuneu neraka kitu pan yeuh lamun maneh cager ka masjid atuh pan lengkah ka masjid teh jadi kifarat dosa urang depan loba dosa hirup teh lempangna teh jadi kifarat pan aya mah geus teu pati payu masjid teh nya geus teu pati sabab lolobana di Cigonewah mah ahli fikih jadi cek ahli fikih mah cek kudu di masjid salat mah di mana wae ge jadi tak teu payu masjid eta ahli fikih belegu gitu teu angeus ngajina Sete eueuh di imah ganjaran lengkah. Sah salatna mangan eueuh ganjaran lengkah, eueuh ganjaran itikaf talengkah eta teh kiparat dosa imane. Motak nu leuwih jauh ka masjidna, leuwih loba penghapusan dosana. Kitu maksud urang. Kenal ngadongeng ngungkul hirup. Nya teu gableg mah. Nya tah ayeuna mah pan muludan teh. Muludan teh ngagungkeun Kangjeng. Tah lain ngan saukur ngariung gitu, lain ngan saukur di panggungan, lain teu salah, ieu teu salah ngan beres muludan ieu akhlak nabi, perilaku nabi aya dina kahirupan urang. Tong loba teuing hiji we heula ka masjid jata deukeut geus kitu.
tong warna lain-lain lieur lah keun bae eta hiji heula bisa teu tah ka masjid Istiqomah cenah mang da atuh urang lohor jeung asar meriweuh di toko magrib atuh sia teh jeung isya meni rodet-rodet teh nya loba alasan gitu pan engke kieu ceuk Kang ya aya soleh teh sabab aral aya soleh teh sabab eta teh alus daripada teu pernah aral jadi teu jadi soleh nanti teh siga kieu aral teh ya salat maghrib ya berjamaah ka masjid cicing mah di masjid teh tahan mah cicing tong hayang balik cicing mah di masjid nungguan isya engke teh kan aral cangkeul lain di masjid kesel nungguan isya akhirna pada gawe ya nyokot we Quran alus teh aral jadi maca sabab nungguan kitu carana eta teh soleh tina aral alus teh kitu tong balik geus magrib teh cicing gitu talamun diasupkeun kana keterangan bahwa cek Nabi aya waktu anu diijabah ku Allah antara maghrib jeung isya gitu aya riwayat tong diturutan tapi ieu mah riwayat ulama jeung ulama jadi aya hiji ulama murid dia ngadu ka guruna ge bebejana pangarasa guru mencek urang naon ai maneh abdi teh cenah lamun puasa sok riweuh ku dahar jadi sok tinggalin berjamaah maghrib atau tinggalin waktu mabainal isya'ain antara maghrib jeung isya lamun abdi teu puasa kakarang abdi bisa ngajaga waktu eta antara maghrib jeung isya kumaha cek guruna tinggalkeun puasa jaga waktu eta tuh luar biasa tong ora loba teh hijinya urang teu bisa hiji ge hese eta hayang ka surga mah tang take geus bisa eta diajar dawam maca Quran tong loba teuing saayat teh heula keur ku teu becus sapoe saayat sakabina-bina gitu kan da kege aral meureun keur ku aing saayat wae naik jadi saain kada piraku saain wae naik ieu kitu minangka menjadi saparapat kitu terus engkena jadi sajuz maca Quran teh matak nyaangan hate oge nyaangan di jero kubur kitu ta eta ngaji teh kete leungit we elmuna teh lain leungit poho tapi geus tara diomong-omong da geus aya dina hate tah kitu kolot baheula teh sok maneh ngadongeng ka inung maneh ngadongengkeun akina tawa uyutna tawa guruna datara pararidato kolot-kolot urang soknya bapa maneh aki maneh mun hayrukeun sugan qala Rasulullah tara ngicrik we ka masjid jek maca Quran gitu ai jelema mah lain jang ka masjid sia ngaji sia bapak teu ridho ujang teu ngaji kumaha bapana ngopi we uduh aduh ai lieur pan ngan budakna bolon keneh namun budakna siga aing pan ngamak ai bapak gelo meureun nita ka masjid ai bapak udud pan lieur meureun nya kitu tah eta teh muludan ngaranna elmuna aya dina hate kitu ceuk hati teh geus matak urang nitipnya ieu terakhir ya hiji hirup mah sing cager ya sing ulah gering ulah minta ka Allah cager sia teu ngeunah gering teh kadua sing loba duit amin anjir duit anjir aminnya duit mah nah kadua sing loba duit geus katilu mun maot sing jadi ahli surga amin pikiran lain amin kumaha carana cager kumaha carana loba duit kumaha carana jadi ahli haek pikiran sakitu hirup mah tong rudet-rudet nya tong riweuh keun bae cenah mang da abi mah teu kabeuli pajero teh bae asal jadi ahli surga we nya daripada kabeuli pajero jadi ahli neraka sia nya bener teh geus tong rudet-rudet hirup mah sing bahagia awak sing cager duit sing loba kurang di bejaan ya
kumaha loba duit teh kieu loba duit maneh mending boga duit kitu mending boga gaji 30 juta hutang 50 juta urang nanya mending boga gaji 3 juta tapi teu boga hutang 3 juta teu boga heueuh matak tong nyieun masalah hirup teh tong nyieun meuli mobil ngiridit 5 tahun atuh gering sama meuli imah ngiridit 15 atuh teu bisa molor nah dan kitu teh bodoh nu kitu teh belegug siga loba duit padahal tegap gablek geus saayana nu penting mah sanajan 4 juta ge teu boga hutang sia bersih menang 30 juta ge nomokan mah keur naon nya kitu hirup teh eta teh ngaranna loba hartina loba duit teh menikmati duit loba duit da loba duit tidak bisa menikmati mana naonna nya paham teh kitu geus tong rudet-rudet cek urang ge tong rudet anguran diajarnya diajar soleh amalkeun ilmu nu bener sok lalaunan keman amila bima alima warafahullahu ilma malam ya'lam sajal manu ngamalkeun kana perkara nu manehna nyaho maka ku Allah bakal dibere ilmu gitu warafahullahu ilma malam ya'lam anu tadina maneh teu nyaho karasa gitu oh ngeunah hate teh tenang hate da dipake paham geus nya tong dilatih pan tadi perjanjian sakedeung abura urang aya cara deui nya ka blok soang keur nungguan